ngarang sapina lain lalagaan ge nu makamna di Tanah Abang tah ieu masjid Tanah Abang ieu mimbar tadi handap eta makom Syekh Salim bin Sumer kula baheula diajak ku almarhum abah kula eta teh kula keur sakola SD nu ngurus ieu cek abah teh ieu tah makam Syekh Salim bin Sumer nu teu bisa dibongkar ku doser nu sabaraha kali ieu deuk dipindahkeun cak almarhum abah kula tak teu bisa tak ieu kuburanana kulantaran teu kaurus jarang nu ziarah mun cacak-cacak kula teu pernah ditungtun ku almarhum teh nyaho kabelah dieuna sabada almarhum teh kula ziarah ka dinya ditanya ku urang dinya dibejakeun ku kula kisahna ke kuari dibangun dirapihan Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah Syekh Nawawi teh Syekh Nawawi Tanara sakurun jeung Habib Utsman mufti Jakarta Habib Utsman geus jadi mufti Syekh Nawawi mah masih keneh budak keneh tapi geus tenar keistimewaan Syekh Nawawi Tanara budak ge hartina bebelasa Syekh ieu kenal Habib Utsman mah geus jadi mufti geus kira-kira bangsa umur 50-an jadi kolotan Habib Utsman mufti pertama Jakarta eta teh nyeun masjid dipermasalahkeun pan Habib Utsman mah jago palak dipermasalahkeun kiblatna kulantaran rada cekcok dia jeung para ahli kene jeung para ahli hisab akhirna diantep begitu diantep Syekh Nawawi nyabat ka Jakarta katawaduan Habib Utsman teh Syekh Nawawi teu kacaritakeun Habib turusna ka Banten aya sabenerna mah berbau Habib geus dileungitkeun Syekh Nawawi mah nah ieu Habib Utsman kadatangan Syekh Nawawi dina biografina langsung silih peluk beres silih peluk kemudian dicium tanganna Syekh Nawawi diceklan ku Habib Utsman tetap dicium terep bari ngomong anta syekhi cek Syekh Nawawi cek Syekh Habib Utsman ente guru kaula ditarik dicium deui ku Syekh Nawawi jadi silih cium leungeun beres nyaritakeun soal Ka'bah soal kiblat seri bae Syekh Nawawi begitu seri ditoel Habib Utsman begitu ditoel plak kadeuleu Baitullah tidinya lah Habib Utsman nu pohara jasa ka Syekh Nawawi Masya Allah aya deui ahli thariqah di Singapura sazaman jeung Habib Utsman ngaranna Habib kitu di Singapura eta ngaranna Habib kitu saha ngaranna bin Muhammad kula kakarek datang kamari teh di Singapura jadi kula kakarek datang di Singapura ziarah ka ditu tah eta sakurun jeung Habib Utsman istimewa beul lamun eueuh para wali Allah di Singapura wallahu a'lam kumaha meureun carita sakurun nu ngembangkeun agama di Singapura aya deui anakna Habib Abdurrahman Singapura keneh al-Habsyi ya Allah ya Rabbi Habib Nuh bin Muhammad Nuh haulna pohar jasa ramena ukula rek rencana nama tadi nangis pesen kapal 150-an ke Singapura ternyata usim liburan hese pesen kapalna begitu menang kapalna di ditu hese parkir di Singapura orang itu menang sembarangan kapal mah cak urang di Kendal we parkir hese parkir geus di booking kabeh mantak kamari ge loba nu kakalayangan di luar saja di urang ge ieu lantaran ieu encan berangkat di luhur we heula hese parkir jadi terlalu kecil lamun ngaderet 7 kapal
kadalapan teu bisa. Ieu maju karak ieu maju, ieu maju karak ieu, tah aya nu di luhur ka kalayangan saja nungguan ieu berangkat. Kulantaran weujang parkir aya nama disadiakeun parkir ngan mahal, mayarna 2 kali lipat. Pindah ke Kuala Lumpur salua usum kuari mah mahal, aya jang parkir nggak mahal. Jadi nu kuduna 4 juta saurangna atawa 5 kuduna 8 juta. Jadi terlalu mahal teuing ongkosna, akhirnya dibatalkeun. Kulantaran rada boga impian saeutik, cek kula coba dayangan deui geus teu meunang kuat impian, akhirnya menang 4 tiket berangkatlah kamari memeh Jumat, datang deui ka dieu jam 8 isuk-isuk. Sakedeung goreng ka Singapura mah. Aya nu milu ngadenge kula berangkat neangan deui tiket di kapal lain, meunang deui 13 berangkat. Aya deui nu hayangeun meunang deui. Jadi ngan saukur 20-an, 23. Berangkat ka ditu hayang ningali oh bener ieu lah Habib Nuh. Nu kumaha eta Habib Nuh teh? Di zaman Habib Nuh Singapura teh istimewa na Habib Nuh, ieu pernah baheula manehanana berjuang di Singapura make perjalanan noriko mun teu noriko moal kuat sebab teu narekat mah asal dibere duit bae haju seuri bae pan ieu tarekat mah anti dibere ku pamarentah teh anti larangan keras tarekat mah larangan keras narima ti pamarentah larangan keras mun aya kiai masih kene proposal ka ditu batal tarekat mah. Andai katanya na terus baik dibere diterima batal teh lain larangan satu larangan di torekat mah narima pemberian pemerintah. Nah, jadi lamun aya nu masih kena narima kana ngana norekat loh ya aing teu nanaon atuh masalah ku masih bae ngan deuleu perjuanganana leeh kajen kumaha leeh sebab geus ti ditu naon nyekelan torekat asli mah moal daekeun moal tak kuarita Habib Lutfi diterima kunyana duit ratusan juta di pemerintah cadu datang ka di dahar bae tanyakeun ka Habib Lutfi teu ceuli datang ka di dahar bae tarima mah diterima dikeunaan ka kotok gitu jadi jatuh ka kotok ka jelema teh jelema na minjum lah ti kotok hese kudu dijelaskeun bae berarti teh kotok builer barasalah eta cokot sama pitah mun teu dicokot mah ngan moal di dahar moal aya jelema nu norekat ngadahar di ti pamarentah moal lamun nyawa terus ngadahar diterima dibangunkeun misalnya ka pondok pesantren batal teu norekat deuleu laranganana atuh padu la ilaha illallah mah tah nu teu norekat gak bisa digedekeun la ilaha illallah cauna rada gede deui illallah cauna cau emas leutik la ilaha illallah kipu doli tabakos kitu aduh salah lakurin moal nu norekat maka jen kukumaha ge Syekh Asnawi caringin narima tilok di dahar geus larangan moal lazat ibadah ka Gusti Allah leeh perjuangan anak kajen kukumaha teh Habib Nuh salah sahiji penerus penegak agama di Singapura pohara jasa meme Habib Nuh baheula eta mah tahun 1262 baheula eta mah Habib Usman belah dia 1300 ieu mah baheula aya ngaranna Kiai Ismail Al-Khalidi eta mah zaman Syekh Salim bin Sumer nu ngarang Safinatun Najah eta ge dicarekan ku Ki Salim bin Sumer Habib Salim bin Sumer lantaran eta Kiai Ismail Al-Khalidi di Singapura nunggus istimewa jasa perjuangan anak deket jeung presiden Singapura saat eta zaman Belanda berarti diurang dibere narima
dideleukeun ku mata batin Syekh Salim bin Sumer, akhirnya dibangunkeun ka imah majelis taklim jeung boga tokonya na. Ya langsung nyarekan bea kadaek can aya kapal saat eta Salim bin Sumer hiber ka Singapura. Mantap nu ngarang sapina lain lalagaan ge nu makamna di Tanah Abang tah ieu masjid Tanah Abang ieu mimbar tadi handap eta makom Syekh Salim bin Sumer. Kula baheula diajak ku almarhum abah kula eta teh kula keur sakola SD nu ngurus ieu cek abah teh ieu tah makam Syekh Salim bin Sumer nu teu bisa dibongkar ku doser. Nu sabaraha kali ieu deuk dipindahkeun cak almarhum abah kula tak teu bisa tak ieu kuburanna kulantaran teu kaurus jarang nu ziarah mun cacak kula teu pernah ditungtun ku almarhum teh nyaho kabelah dieuna sabada almarhum teh kula ziarah ka dinya ditanya ku urang dinya dibejakeun ku kula kisona ke kuari dibangun dirapihan luar biasa kamari dongeng jeung Habib Lutfi salah saurang jamaah di dia tuh Salim bin Sumer makamnya di Tanah Abang akur berarti kan aya catatanana catatan torikoh di Habib Lutfi mah. Nah ieu mah hiber Salim bin Sumer ka Singapura dicarekan bea kadaek anggeus-anggesan Syekh Ismail Al-Khalidi dicarekan bea kadaek geus tuh menang napas etik-etik acan lantaran larangan ieu hok perjuangan di Singapura ieu Masya Allah anu mayoritasna kafir geus istimewa ieu Syekh Ismail teh menta hampura akhirna sageus teh menta hampura kudu dipikeun ieu bangunan imah kudu dibeuleum majelis dibeuleum cak Syekh Salim bin Sumer nu ngarang sapirah nu kurang di aji kitabna belum moal beres berjuang kos kitu mah ngaracak cerik sanes cerik balik Habib bin Sumer ka Jakarta sanes balik teu kebal kahuruan imah kahuruan majelis taklim kahuruan pondok pesantren kahuruan boga toko kitab jana di negeri Singapura kahuruan bea anggeus sama kahuruan kabeh cerik Syekh Ismail Al-Khalidi cerik sangeus cerik tapi aya bunga artina bunga nama beak teu kudu dibeuleum ka beuleum sorangan ku guru Habib Salim bin Sumer tadi beuleum bae hook akhirnya kabeuleum geus kitulah gerak Allah deuk disalametkeun mah cerik terus bae geus cerik datang deui Habib bin Sumer Habib Salim apa yang ditangisi oleh kamu rumah itu bukan rumah jahanam atau Habib pada geus ngomong itu bukan majlis api neraka itu bukan pondok api itu bukan toko itu api untuk apa makan di situ pemberian dari raja gak boleh terima kasih Bib cak muridna cuman saya mah pengen supaya ada lagi aja ini kitab-kitab saya sebab kitabnya makan asli uang dari saya kalau tokonya itu pemberian dari raja tapi kalau kitabnya makan uang saya udah kamu kembali lagi ke semula berjuang lagi melalui keyakinan kamu ya merem ngadoa Habib Salim bin Sumer begitu ngadoa perem bentak geus gajogrog di toko kitab berikut jeung kitab-kitab daya kan mentak lain lalagaan di Salim bin Sumer Masya Allah karim lain jelema leutik tidinya lah Syekh Ismail Al-Khalidi sujud muncarak urang sujud takriman pohar raja saya guru geus ia mah hanya untuk sebuah pembuktian saja cek saya Ismail saya sudah tidak ingin lagi dengan dunia geus teu boga imah teu boga majlisnya na dakwah istimewa kulantaran harita zaman harit indah Syekh Ismail Al-Khalidi ka Malaka mautlah di Malaka jadi maut teh di Singapura nu maut di Singapura nu neruskeun zaman Habib Usman Habib Nuh bin Muhammad tah jadi di Singapura lamun waliullah ma wallahu alam
kula datang kan ke Singapura kamari ka ditu kan maka samping barang di ditu nomor ke samping boro-boro samping awewe ge hampir carang nomor ke carana panjang Masya Allah nomor ke carana pendek sedangkan kulana resep atau mantap mantap jasa mantap jasa salarial jasa halo ke Singapura kos gitu paikan carang nujarah ke Singapura merenenan besi kapita kurang Singapura iji kedua dahar harese lantaran mayoritas tadi ditu makafir daging babi ambalaya ngan aya di ditu nasi padang itu orang Padang bisa anway deui nyeun Padang ngan warteg warteg mun aya laku tah bejakeun ka urang Tegal nyeun warteg gitu di Singapura ikir cerita Syekh Nawawi mapatahan niat ka urang nawaitu somagodin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi niat dipeti ya Allah jauh jasa kehirupan ulama-ulama jeung urang kunaon urang mah dibere hayang bae teh ka dunia resep atuh minimal anu remeng-remeng mah ulah atuh aing ngaran ustad jeung kiai mantap begitu urangnya hojrona thariqah lain zikirna thariqah orang eta larangan hese urang lamun maca ihya eta Imam Hanafi segede Imam Hanafi dibuju ku Raja Harun Ar-Rasyid Imam Hanafi waktu eta kan keur di Mekah di Madinah datang Raja Harun Ar-Rasyid ka Madinah maksudna dek ka Mekah begitu pertemuan di Madinah dibere duit jang meuli imah lantaran ditanya wahai Hanafi boga imah lah cekna teu abdi mah teu boga imah teu bogana naon abdi mah kunaon atuh teu meuli imah isin ka Kangjeng Nabi kendaraan boga henteu kunaon atuh isin ka Kangjeng Nabi abdi naik kendaraan anu bagus misalna di handapeun taneuh aya Kangjeng Nabi suul adab batur mah boga pikiran kos kitu urang mah kakarak dibere hotel rada jore bae geus ngaremeng bae kapimpinan sial kapimpinan goblok tolol hotelna jore nyasa tuh Syekh Imam Hanafi zaman harita zaman Abbasiyah keopat isine naik kendaraan naik kendaraan bagus Imam Hanafi lantaran ingat di jero taneuh aya Kangjeng Nabi nupang mulia-muliana manusia dibandingkeun jeung malaikat Jibril ge muliaan Kangjeng Nabi ai urang ngeunahan di luhur make kendaraan bagus teu hayang cek Imam Hanafi isin imah bong lantaran isin jasa ka Kangjeng Nabi masa hirup Kangjeng Nabi teh henteu boga imah nu mewah kula lamun boga imah mewah isin amat ka Kangjeng Nabi cenah nurutan Kangjeng Nabi ai imah bagus jasa di Madinah mah teu hayang kecuali di luar Madinah sabodong bong di Madinah mah isin ka Kangjeng Nabi nu mantak Imam Hanafi mempuasa bae di Madinah isin ka Kangjeng Nabi urang Indonesia ke Madinah daharna dibere 2 kali ge dirangsung geus protes 3 kali di luar eta dahar deui geus acak-acakan tah ieu urang mah geus teu inget ka Kangjeng Nabi na masyaallah Madinah teh ya Allah al Madinah kalkir Madinah persis kos lembusan anu biasana lembusan eta paranti ngabersihan emas dek dijieun dibeuleum tiup heula keula kokotorna supaya jadi emas anu murni kitu kene manusia datang ke Madinah tiup ku Madinah masyaallah jag awakna jag atena imanna gede Madinah mantak datang ke Madinah orang kurang istighfar dibere muriang bae eta muriang teh anugerah ti Allah keur dibersihan orang mun datang ke Madinah teu muriang acan berarti teu dibersihan coba mending muriang teu mending ulah bingung urang kuat Imam Hanafi lantaran dibere cek jana besi pitah ditarima bae tarima
balik di Megah Raja Harun Ar-Rasyid nanya ke geus dibelikeun ieu ka iman teu cak kitu. Kunaon atuh teh eta tadi jawabanna seperti itu. Tah ieu Imam Hanafi dipaksa dek dibawa ke Baghdad ku Raja Harun Ar-Rasyid dek dijadikeun mufti dunia saat eta. Mungeun Imam Hanafi teh embung bae. Duitna Imam Hanafi dibagikeun ti raja teh nya nama tetep embung narima duit ti raja padahal Raja Harun Ar-Rasyid mah kasukeun raja adil kayaknya tetep embung bae norekat kos kitu tah besi kabita ku dunia hiji we Allah masyaallah. Itu balik Imam Hanafi ka Baghdad didatangan deui ku Raja Harun Ar-Rasyid dipanggil kita ka istana dipaksa kita jadi mufti kita ngabagikeun baitul mal kita ngabagikeun zakat sesuai jeung aturanana kumaha eta Imam Hanafi tetep bae embung bahkan ditarohkeun ku Raja Harun Ar-Rasyid daek narima salamet teu daek narima bakal dipecut 20 kali pecutan kumaha eta ngabaged Imam Hanafi teu daek akhirna dipecut 20 kali pecutan. Balik ke imah ditanya ke muridna cek Imam Hanafi wanian kena dipecut ku raja 20 kali pecutan daripada dipecut jaga di neraka jahanam. Otakna jeung pikiranana kaditu matak luhur Imam Hanafi mah masyaallah jelema nu teu daek narima duit ti pamarentah teu ngadahar maksudna luhur. Habib Lutfi digogoreng ku sasa luhur bae luhur bae kabar ieu Habib Umar condet narimaan nya nama biasa bae tilok di dahar luhur urang lamun nyaritakeun jelema-jelema laluhur tilok aya anu di dahar duit ti pamarentah mah mah getih rakyat kiai anu ngadahar pemberian ti pamarentah sarua jeung ngenyotan darah rakyat pikir taku ieu pikir ngajukeun proposal diberi 100-200 dibangunkeun ka pondok keur didelekeun bae ku urang eta santri nincakan getih rakyat hees di getih rakyat nu mantap bangun majelis duit ti pamarentah bangun pondok duit ti pamarentah teu betaheun santrina ngajegir majelis taklim 2 tingkat santrina kotok negeri Aju kudu kumaha atuh jeung pamarentah biasa urang jasa bangsa sanagara aturan pamarentah hayu silih toel ngan pelebah kiai nu deuk beneran ulah narima duit doa toel pamarentah ketika salah kiai ajak babarengan berjuang ulah leula duit da berjuang mah tuh hayu urang tegakeun ieu bangsa jeung nagara teh rancangan undang-undang narapikeun nu aya di Senayana sing mun silak patah hatena kiaina tu Noel babarengan ieu teh nagara teh lain nagara anu SBY lain nagara anu menteri lain nagara anu gubernur lain nagara anu bupati lain nagara anu camat lain nagara anu desa lain nagara anu RT nagara urang kabehan baju mundurna terletak di leungeun urang kabehan salah naon tah nu di luar teh naon tah atau presiden salah boro-boro dek sianan ya asal pos negara nu presiden lain nu rakyat nu kabehan urang teu meunang akunya nama hanya melaksanakan tugas-tugas selama jadi presiden mata ketika jadi bupati jadi camat jadi kepala desa jadi gubernur menteri jadi presiden lain berarti nyana bebas ngalaksanakeun wewenang justru amanah aya di pundaknya unggul bukan berarti menang tetapi dibang baluhan ku amanah pas ngalaksanakeun amanahna salamet pangheulana ka sorga pas ngalaksanakeun amanah pangheulana keneh bae diserem kumaha sia bae eta mah lain nu pamarentah nu urang ku urang dijagaan babarengan ulah sok sombong ulah sok
engke tanggung jawab di akhirat emang kumaha kerja sama lain urang haju teu akur jeung pamarentah ulah sote duitna sebab eta mah lain jang kiai eta mah jang loba keneh tasarupkeun sebab eta mah pajak duit rakyat getih rakyat dipret hijikeun di ember eta teh hakikatna mah dibawa ka tonggok dibagikeun gelas salurkeun ka handap diuyup nguyup getih rakyat hate bentakeun coba ge bakal malaya berjuang urang mantap jasa hukum sesuai jeung ayana bejakeun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai demokrasi nu benerna bejakeun ku pamarentah nurut jeung teu nurut urusan rakyat tah mah Allah tah mah boga aturannya mah ngalaksanakeun bae tugas akur henteu jeung Al-Qur'anul Karim ketika teh akur introspeksi atuh kudu kumaha atuh jadi rancangan undang-undang teh di zaman Bung Karno teh nu sakitu hebatna kok kuari jadi kos kieu di mana ieu letak kesalahanana oh tak atuh makin ka dieu teh kudu makin pinter coba atuh aya kumaha konon cenah gemuyu ora ada pikiran cenah mah weh edan wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikan melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa atiullah wa atiur rasul tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lainang di dirina layantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha moal nyarita haram kecuali parentah aing moal nyarita wajib kecuali parentah aing moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui saha ge kecuali melalui rasul diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranna tuturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat tadi na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah hati-hati nurut maneh ka Gusti Allah nurut maneh ka parentahan Rasul Allah tapi wahdaru awas hati-hati kumaha hati-hatiana lamun maneh nurut salamet mun maneh teu nurut bahaya wa in tawallaitum maka lamun maneh mengo mun maneh ngabalieur lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teh dihirup fa'lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul mubin Rasul mati kasangkut paut deui nya mah ngan sakadar nyampaikeun doang maneh nurut salamet maneh teu nurut bahaya Rasul mati aya naon-naon teu aya gantar kakaitan teu aya hubungan nya mangan sakadar diberekannya bae ka umat nyampaikeun ti aing andai kata Rasul teh nitah ulah mabok maneh nurut salamet andai kata Rasul nitah ulah mabok maneh teu nurut ih atuh Rasul mah teu kasangkut paut lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul mubin ngan sakadar nyampaikeun Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah disampaikeun ku para sahabat ayat ieu sahabat geus teu aya sampaikeun ku tabiin geus teu aya disampaikeun ku asbat tabiin tahun 2011
penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba keneh, di Pandeglang loba keneh, di Serang Pandeglang, di Serang loba keneh, saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba keneh. Ngan hanjakal teh kumaha? Hanjakalna ieu pemerintah teh dirina, artinya nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu, sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeting bisa 2-3 panggung, horeng jerona mah ojol ayat eta teh jang meuli meok. Moal teurak kajen ku kumaha ge. Aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu, teuk ceuli datang ka teurak we. Moal teurak. Naon sababna? Lantaran ojol tamah, ojol ayat. Nyana ngaluarkeun ayat susuganan, mancing, lain mancing supaya menang hidayah, tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul. Mal beres. Nu mantak lantaran ojol, deuleukeun geus maotna. Deuleukeun cek Imam Ghazali deukeun geus maotna be, trek be kiai nu sok dakwah maot misalnya ieu maot aya eueuh nu zarah umat kadinya, ternyata eueuh apakah teu wauheun wauh, apakah teu akrab kunaon embung jarah pan nya baheula dakwah abdi dakwah lagi dibayar ieu gua ojol temennya nama dakwah eueuh karasa, tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya maot. Masya Allah, nyana pernah datang ka imah aing nasehatan, dibere tapi teu maksudna nyana. Teu maksudna angan kos kitu, cek pemuda teh Masya Allah, keur aya nyana mah urang teh ku sasalaman ge kana nasehatan, ku neuleuna ge kana nasehatan komo, lamun geus ngajina kana nasehatan. Emang teu maksud ojol. Teu maksud ojol jeung dunia. Geus maotna jelema daratang ka makomna. Hadiah ka makomna, ziarah ka makomna, deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pek bae eureun moal aya nu inget teh. Eta teh rahasia anu luar biasa, rahasia anu luar biasa. Maksudna Imam Ghazali deuk garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae. Nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas. Urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas. Urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Kiai Asnawi ahli ikhlas. Asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah. Aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah ka dinya atuh henteu pancena sok nganasehatan gatunya mah marah aya kiai maot teu henteu dijarahan ku muridna acan. Muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan. Sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah. Kunaon eta? Baheulana. Jago mah ngajago ngajina, hebat mah hebat ngajina. Cuman ojol jeung dunia. Lamun ditanya, kunaon sih teu daek jarah? Henteu lah. Kunaon emang? Pan ngadidik sia, atuh ngadidik ge bae lah aing sok dipentaan. Pentaan. Asal aya anu ngaji bae tah murid aing sing ade. Eta hancengan aing teh sing ade. Nu nanya masalah pengen jadi murid oleh kaum mana tuh sekali nanya sejutanya nyen pondok menta nyen majelis menta ojol teten kos gitu ngaran mal beres nyen kudu nyen majelis manyanana tuh aya masyarakat teh nyen majelis aya nyana meuli apaan sa eta goblok kiai di Singapura kos gitu eta. Ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali sampaikeun geura ayat bakal ngerenyed geura jelema mun nu nyampeikeunna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunia. Sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jamual ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolot teu kolot teu ngora eureunan geura ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 man eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hatena nyana teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk-numpuk harta
Ima tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere, lain boga jeung teu boga, tapi maksudna. Sehingga ada singkah arti. Menang nyokot ti mana eta Imam Ghazali? Menang nyokot tina innamal a'malu binniyat. Jelema mah kumaha niatna? Jelema ngariung, teu niatna naon? Niatna teh endek tahlilan, endek syiar, kemudian dibere berkatna satreuk. Oh masalah. Teu ka bawah teu ka jingjing gunya ada satreuk berkatna. Atuh loba jasa, masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema dek ngariung tapi nu dimaksud berkatna, berkat mending mun satreuk pugu cau deh mending mun cau nu beureuh mah cau hansip rugi emang cau hansip aya eta kos kitu tah beda niat sih ada niat mantep ke niat eta sok di non garang-garana sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat kurang dipeting dek niat hudang lah yang dek tahajud kasubuhan eta orang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masyaallah eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deleukeun ge kadang-kadang beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena terindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena itu maksud hayang dibayar kebeneran diagung-agung aja dibayar dibere itu tak urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna ayeuna ieu mah dek dakwah bae ayo ngan eta teh sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kareta mun sedang ka mana ieu oh bayaranna ge gede cabok ya kos gitu mah eta teh ilas eta kos gitu kan eta teh tah piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener ieu nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi hese luar biasa nah ieu diakhiri ayat nu tadi teh ku ati Allah wa ati Rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa ati Rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun mane ngabalieur tina taat rasul mah rasul bae tapi teu didenge kiai mah kiai bae tapi teu didenge fa'lamu awas aya rambu-rambu hubungan naon Kangjeng Rasul mana ma'ala rasulinal balagul mubin Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet namun teu katarima atuh bahaya lantaran fajazaukum alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut maneh kukula bakal disalamatkeun ka surga teh nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae Rasul mah teu aya patula-patalina naon kitu kene kiai ngalarang niat mah sakadar dakwah bener-bener lillahi taala aju jelemana teh daek narurut ka kiai ih atuh annama ala rasulinal balagul mubin kiai mangan sakadar nyampaikeun doa nurut jeung teu nurut lain urusan kiai mantap kiai ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut marah kieu goblok sia teu nurut ka aing deuk nurut ka aing deuk nurut ka saha sia tolol sia goblok sia eta kiai moal beres sama kos kitu moal beres atuh ieu keur nyampaikeun mah nyampaikeun bae haram riba haram ngredit haram
traktir isuk-isuk datang Waalaikumsalam enon ya ampura kiai kunaon aduh doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan karep mudah-mudahan boga cek hate ai kamari aing nyampikeun haram ku ari minta doa ka aing ieu aing teh sieun nu kabalingar sebenarnya deres eta mah kos kitu deres anu kieu waalaikum ceurik bae oh nyabikang deh bang oh di mana udah deket ya dari dinya enak aduh cina daripada ditarik deh ku dealer mau nginjem duit ja iya aduh buka salah kita nanti si budak mun teu onam artina itu depan masya Allah gula ngajing mengaji baik ke kiai ngadenge bae jadi manginjem duit bae jangan bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha tah atuh teh kumaha nyampaikeun anak nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulak-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah timbul pertanyaan para sahabat urang alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu ayeuna mah fakal fa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yasrabuna al khamra wa yaquluna malal maisir aya eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju pae nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak pae eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu geus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jobe ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Cek Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus solihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fi mataimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pamajikan keluarga eta mapan qoblat hari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekana haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa alal ladzina amanu wa amilus solihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima taimu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana di dahar asal idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya nama maot memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah
summa taqaw amanu. Ingat, yang penting mah takwa jeung iman, modalna syaratna asal takwa jeung iman. Tambahan deui ku Gusti Allah, summa taqaw ahsanu. Nu penting mah takwa jeung ihsan. Nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat. Aya rahasiaan teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah. Nomor kahiji aya idza mattaqau amanu wa amilus solihat. Nomor kedua summa taqau amanu. Nomor katilu summa taqau wa ahsanu. Aya 3 ittaqauna. Loba amat atuh cukup bae hiji. Ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina. Ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame. Ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan. Nu mantak aya iman, aya Islam, aya ihsan. Aya syariat, aya tarekat, aya hakikat. Selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh. Nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna. Ittaqau nu pertama ittaqau iman, ittaqau nu kadua ittaqau Islam, ittaqau anu katilu ittaqau ihsan. Nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat, ittaqau nu kadua ittaqau tarekat, ittaqau nu katilu ittaqau hakikat. Mantak ge ieu aya ihsan, terakhir mah ihsan, hakikat ye summa taqaw ahsanu. Ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan. Berarti anu ittaqau bi nafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna. Nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah. Anu henteu diproses mah anu meunang mika sedikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan. Ialah wallahu yuhibbul muhsinin. Nu kumaha ihsan? Ihsan anta budak Allah kana katarahu wa ilam takun tarahu kanahu yaraka. Maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah. Mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah. Berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia, teu ojol nyampaikeun Qur'anna, teu ojol nyampaikeun ayatna, teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan, jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan. Sieun ka Gusti Allah. Bahkan mun dibere duit ge sieun nya mah. Waalaikumsalam. Ti mana ieu? Ti atut. Ai butuh ieu ka duit teh. Ieu teh pan keheulanya halal apa haram. Kitu ahli Allah. Kela dieu kala. Sabaraha duit? Yang dibuka teh bu emang tarima bente sabaraha duit teh lah. Barang dibuka teh 1 juta. Lah leutik 1 juta. Mun 5 juta mah bejakeun ka atut daek. 1 juta mambung. Pan aya 5 daek kagok ka neraka. Aduh, nengan daftaran we cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP. Maksudna dek di umroh-umrohkeun. Ieu umroh jadi ganjaran apa henteu? Kunaon teu berpikir, masya Allah. Ieu ayat lain lalagaan. Gusti Allah cukup bae ieu teh, make ittaqauna hiji bae. Cek ahli bilagah mun hiji ge cukup. Tapi make ayat 3 ieu teh lain lalawara. Ya Allah ya Rabbi. Maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat. Hiji. Mereka 2 summat taqaw amanu 2. Mereka 3 summat taqaw ahsanu. Masya Allah. 3 ittaqauna ge hati-hati sing rempan maneh. Awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan. Imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh. Hiji berarti syariat. Tambahan deui ku Gusti Allah summat taqaw amanu mentak ka dieuna ge make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ana taqwa wal iman di jerona teh geus tetep tak
takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeunnya nanti akana intisari takwa jeung iman torekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hati teh supaya benar-benar deket jeung Gusti Allah supaya datang ke mana ya supaya datang diri teh ka Gusti Allah. Emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana? Bisa ente naik kereta, bisa ente naik kapal atau naik Apollo. Oh otak nancan datang eta budak Gusti Allah mah di mana-mana aya tapi lain berarti eta Gusti Allah kumaha tuh ngaji nu mantap ge jangan ngaji terus baik atau otakna pendek biasa sih mah campur jeung naon wayah ngaji wayah datang ke imam nonton TV melulu HP bae meuli nu anyar deui oh budak 3G HP na geus mending mun ngarakene aki-aki geus bau kuburan mamawa HP keneh bae ya Allah ya Rabbi tak aki-aki buang ka warah jas itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti ya Allah no aku ya pasti aing dipake kagredet ya ku Amerika naon sebabna perusahaannya apaan waduh bahaya ya cenah kieu ngalarang meuli HP waduh aing nyeunan HP kunyana dilarang aing mah ngalarang doang ieu meka ya tetep ki hajina ge meuli bae ngan ngomong bae heulanan ieu mah lamun dek bener-bener nyana make ittaqau nu kadua tenden HP selamat berpisah aku mendengar pengajian dari Kiai ternyata engkau harus pisah dengan berat hati aku terpisah denganmu tetapi demi menuju Gusti waduh engkau akan aku tinggalkan tapi ai dijual mah moal si HP besi aing hayang deui setengah hate teh jelema teh setengah hati kudu nalan hicen plus meuli deui lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya ilmu jamul jawame mah aya ilmu tafsir mah aya kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh emang kumaha gitu lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna boro-boro ndek nanaon tah pepegatan jeung HP bae ge sakitu hese aing mah jaga sekolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai lah HP aing isin aing geus aing mah moal kuari mah HP teu boga nonton TV bae atuh ieu bagi berat penyakit bagi parah ieu mah impus ieu mah kiai kos kieu mah geus teh TV geus sia mangpaat aing neuleuhan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang coba ge dua bae HP jeung TV ieu teh di jero hate diberesihan teu hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna hayang meuli deui aduh menang saminggu dari cokot deui HP tidak kuat aku berpisah denganmu jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok enggak ada yang biasanya kayak ondo atau kos gitu itu bisa pepegatan dek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun kadanan ninggalkeun dunia secara total keheureuyan nu kitu bae heulangan lah cenah disebut ortodok geun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu daripada disebut modern haju paeh modern kabawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah pikir tak ku otak ya Allah ya Rabbi ya ndek naon ya ieu mah keur carita summat taqaw wa amanu tingkatan kedua tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan ngan saeutik bae dijelaskeun ku Imam Jalal teh coba deuleu tafsiran
di kitab-kitab lain tentang ayat ieu Masya Allah teu sembarangan Allah nenden tilu takror teh tapi takrorna teh takror teh budak balik takau deui mun eueuh rahasiaan moal dipuat di dieu tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman tapi tetap nyana masih biasa kena baik cuman di mulut tidak sampai di hati. Waduh, sedangkan kan dari mata turun ke hati. Sia ngarora keneh mah gitu. Aku hari mata geus beres ta eta mah geus tah. Wa summat taqau wa aman pelaksanaan ieu teh. Duh. Anu kamari teh maharim-maharim dilaksanakeun. Ku ari mah geus menuju ka Gusti Allah lah. Tah dibere duit ge. Ieu teh saha? Teh anu keke-keke ente mah rada gede dek leutik ente bae kula nu lumayan jeung nambahan meuli apa Avanza ente aing ka jeung teu make Avanza naik angkot aing geus teu bae cek aing teu bawa ka ditu sugan hayang ditamban teh hayang suali atutna kawin jeung aing tarekan sakit atuh misalna lain ti atut bae sarwati wahidin ge ulah urang pilih sesuai jeung nurani abeh urang di dunia beres di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah ieu mah jang santri bejang santri aya nu lain santri mah teu nyaho nu hukum aya jang kiai atuh mimba bi komo santri mah pan nyaho ieu duit nu kos kitu teh beres peureum manta kunaon peureum sakedeung deui 2 bulan deui peureum iya berem sabelah mata mangintip ngaranna aya nu kieu bae can aya di ditu can aing kiai batur mah aing di ustad aya nu pae ngundang ka aing ngariung ka aing muludan ge aing kaundang tapi ieu aing can diambeun meureun nya jen can ti kulon can aya ti wetan can aya aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun dek ngeunaheun kumaha ibadah ikir carita summat takau panyakit eta teh kos kitu teh geus HP panyakit TV panyakit jaringan-jaringan panyakit duit nu teu pararuguh panyakit lepaskeun geura eta sok kudang peuting usolli Allahu akbar maaf engke bakal kabayang guru ikhlas urang bakal Allah mere kos kitu heula tek bae kiai anu mah meureun ngeunaheun soal ayang ke di jero hate Allah tambah ikhlas eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang naek urang tek komo wali meureun Allahu akbar lain ngahayal aya ngahayal mah bahaya tek bae ka ditu Kangjeng Nabi mah di Guha Hira sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah Allahu akbar geus ngeunaheun ibadah moal bisa lamun aya hahalang mah Allahu akbar kamari 500 lamun kapanggiri asana 1 juta ya ira ya undangan deui nya hayalanna kos kitu beda ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran beda Allahu akbar HP nu eta kekerbek anu anyar sabaraha duitnya buatan Cina sih sabaranya cak batur bagus tapi teu rusak kajeun lah isuk bae gitu moal beres cak aing moal komo aya nu ngahabe Allahu akbar ting tong saha eta iya kana budu aya ting tong wa iya kana saya urang mah kitu salat tetep ceuli datang ka ikhlas bae ge ieu keur carita urang lalagaan beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin ieu mah keur carita dilalagaankeun bae pikir ku urang moal bisa kajen ku kumaha ge mentak aya jelema norekat boga HP pabatola torikotuhu batal kajen teh zikir 9.000 ti peuting boga HP batal cak aing batal deuleu persyaratanana cenah sakitu wah di torekat hebat batal ieu mah teu saha-saha cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka sapah oh
bohong dulu syarat daya 40 persyaratan Masya Allah lain haram ente apa Pak tipi ente haram jatiahna jatuh najis teu naon teh makos kitu mah tapi bagi nu norekat teu meunang ente meunang badak amun aya kiai hebat sorbanna ge ngangsar ka handap tapi make kene HP geus ieu mah syariat kene ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu gos kieu mah geus kabaca ieu mah kabaca ieu keur carita nomor kedua summat taqwa aman lain lalagaan nomor katilu mah geus jadi summat taqwa sanung sieun ka paharaman sieun ka permaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karas mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa aing magahan ngaji aing ngarang eta teh dosa aing dosanya kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika nah ini ieu we ibadah nu bener mah ieu cekeuna tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqwa sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak hajung ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maut kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah haju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang deka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu jaat toab ka salat sedangkeun kuari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal pan geregat eta urang kitu mah urang kalau urang India atau Pakistan tapi nu geulis teh bagon nu teu geulisna mah nya keur toab sih caritakeun geulis andai kata jas sia mah pan kitu bae pikiran teh batal kumaha tuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon ja mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aju taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toabna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toabna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna Syafi'i tapi nyana toabna toab make Hanafi jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet ke emang bodoh entar cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab sebenarnya mah geus asal salat bae habak geus lah mentak beuki bodoh beuki babari kos solusia geus gitu keur carita ulah ngahesekeun ka nu bodoh mah iya tuh nu bodoh dihesekeun memaldekeun salat aya nini baheula ka abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo atuh jaya maka jangan teu bisa babacaan kudu babacaan nih nu bisa bae naon nu bisa mah jakul ge balelol teh nyana teh zaman baheula ieu jeung kula mah cenah maca kul ge ulah maca kul sa sholawat bae jeung maca sholawat ge mah kudu babacaan
babari menang kiai teu kudu babaca da kudu eta cerita tetangga mah babacaan wah temen bodoh nyana asa pinter banda aju nyana dakwah di ditu cok Kidamiati ge teu menang babacaan ngunaheun jaka Kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hesek jasa jaka Kidamiati mah teu kudu babacaan cek cenah ge teu ngunaheun hebat banda atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol aju aduh ulah ka Mekah burung atuh teu jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter milu muter saing milu saing geus kucing-kucingan los entek abah-abah babari bae masyaallah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka Mekah jana kula aja teu bisa doa anak kulo bae kulo. Oh, cek Ibu Stomi teh. Tohap kulo aya saing kulo deui. Ya kuluna sabaraha? Sadekna sia. Dia sadekna sabaraha? Tumun 10 bae 5 habak cek. Sarua ta abong saguru berenana di dia jeung Ibu Stomi teh saguru di Kiprawira atuh kitu bae. Babari mentek ngeunaheun ka Ibu Stomi mah euy cenah 5 bae kulhuna ge. Eta hartina lain naon kiai teh ngangeunahkeun bae nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae tuh aju ieu si ustad milu ka nu bodoh atuh ulah bego ustad terus ada ustad ti wuduna kene taklid atuh masyaallah tuh geus beda-beda ke derajatna di masjid teh ieu mah bodoh ieu mah santri ieu mah geus ngaustad ieu mah geus nyai ieu mah geus wali atuh beda-beda ngerendeng nyana beda engke tahapanana nganu jelas mah asal menang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal ari mazhab Hanafi mah teu batal mazhab Syafi'i hitut batal atuh Hanafi ge hitut batal ke sia hitut aing mah Hanafi batal aing ngising nyaonya ngisingnya beres tuh kemudian ditajong kalau getih mimisan batal cek Hanafi cek Syafi'i mah teu babari geus antal doang teh jauh urang keluar getih jacarang jaterab atau jacarang keluar getih carang geus eta bae tah ka madzhab Hanafi jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab tah eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toab samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang nu bagus mah ti wuduna kene wuduna Hanafi toabna Hanafi ke salatna ge terus gitu Hanafi saharita mah ajeuna salat mah henteu mangga masalah tah eta kos kitu nah lamun urang ayeuna dua pagawean teh kumaha teh teu kahar teh dua mazhab teh kumaha kieu urang ku ari toab ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek terap taklid aing ka mazhab Syafi'i jadi berarti ya mah taklid ba'da kajadian tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah sabada kajadian taklid okos kieu tadi da urang kudu Syafi'i aju toab bae Syafi'i kene barang antel antel Hanafi mah henteu taklid harita jadi sabada jadi karak taklid teu naon jang nu bodoh nu mentak beuki bodoh beuki babari ibadah mah nu mentak urangnya hadena bodoh alhamdulillahirabbil taklid aing ka Hanafi begitu geus taklid dia ka Hanafi ye geus taklid dia ka Hanafi ye urang toab antal jeung awewe teu batal jeung aing mah Hanafi antal teu batal malah mah Noel nya teu batal abong-abong teu batal Noel gelut sia di ditu mulai keur carita doang teu batal terap baca Hanafi batal kan aing ka Syafi'i Syafi'i baca teu batal balik aing ka Syafi'i cenah ge urang taklid sabada kajadian teu naon Syafi'i geus aing lah pokona mah geus Syafi'i eta kuari ieu mah keur carita heulanan keur carita antal jeung Hanafi jeung awewe Hanafi
Ieu mah budak batal-batalna. Batal-batal modar bereuni mah. Keur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus samazhab samazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar. Masyaallah wallahu yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah, diberi daek takwa ku Gusti Allah, diberi sabar ku Gusti Allah, diberi ihsan ku Gusti Allah, sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat orang husnul khotimah, bisa ngucapkan kalimatun thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.